Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Alhamdulillah abadi naungi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneh hanca tangtos nage anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca kumwae kasadayana kanca-kanca abah wargi-wargi abah sanusantara sadunya teu diwiji-wiji kum weh pokona mah sok supados teu nyangkolong kana waktos mangga madep mangga nyangakeun kanca Siruyung Kawu biasana Bapak S. Sukandar. Kemari teh kanca parantos dubika brigbe tiluanana katonggo pasmita teu bisa nganterkeun ngan manehna ipat-ipatan omat cenah kudu sing marineng ulin kanang kapait ulah make asa-asa cenah dasarua keneh ka dieu teh pernah nini jeung aki duy kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana sanajan bari ngetrik ngeureuyeun gumilar mah loba ngahulangna rusras ka anakna anu lalaki nyaeta Wijana nu nepi ka kiwari taya pisan beja-bejana mun seug aya teh moal ti geus sagede kieu lantaran jeung Ganjar teh ukur beda bubulanan kolot Wijana saeutik ngan barang ngadenge caritaan Jaja nu maksudna rek milu maluruh Wijana ka ujung kulon lantaran lemburna teh sasat paeunteng-eunteng jeung lembur Mbah Jagur gumilar timbul deui harepanana sanajan teu bisa kapanggih deui oge atuh aya beja-bejana boh hirup paehna supaya puguh mikiranana ulah saperti ayeuna disebutkeun hirup keneh dataya buktina malah dirupana oge teu nyaho-nyaho acan siga saha-sahana ngan ari keur leutik mah siga indungna disebutkeun geus paeh kudu puguh kuburanana boh di mana boh di mendi supaya puguh ngurusna ulah saperti ayeuna kaya nu jadi anak teh ngan wungkul aya dina tatarucingan duka teh teuing teu bisa dibade teu bisa diteguh di paparah. Tetela pamurtala teh bener-bener nyaheunana ka aing ku tadi mah manehanana teh sasat hiji jalma nu sasar ka bina-bina tapi ari ayeuna sasat jalma nu soleh taya bangsana. Ieu teh berkah kaluhuran budina Aki Endik. Nuhun Aki Endik. Aki mulih teh ngantunkeun sirung-sirung kasaean ulunganeun putra putu. Gumilar dinami elingna kana kanyaah pamurtala antuk namah jadi eling deui ka Aki Sidik nu geus lawas mulang ka alam kalanggengan. Kumaha teu rek teu ngarasa kageuing hatena gumilar ayeuna barang manehna ngadenge caritaan Jaja cenah pangna jauh-jauh ngahaja ngajugjug ka Cicapar teh lantaran dititah ku pamurtala anu geus marentahkeun ka Jaja supaya nalungtik Wijana.
Tapi kudu ngadatangan heula Gumilar. Pikeun menta penjelasan bakuna mah. Sugan we Wijana teh aya cirina nu bisa dipake bukti supaya teu hese maluruhna engke di ujung kulon. Nepi ka Cicapar, sanggeus sararea dahar ngariung sakalian jeung pamajid deui we nuluykeun hanca ngadongeng tadi di jalan. Agus mah memang sifatna sonagar. Harita oge jol-jol ngarasa congah we ka Jaja jeung ka Ganjar teh. Ngan sari jol-jol indeukna teh ka Ganjar we bubuhan aya kasebutna. Nurutkeun pancakaki mah ka Ganjar teh pernah adi sanajan umurna mah saluhureun. Persis kumaha we Nyi Arum ka Arman. Lain da. Si Ujang mah teu aya tanda naon-naon nya Yum. Teu aya. Saemut mah teu ngagaduhan tanda naon-naon. Mung aya panginten anu tiasa oge didamel cirina. Nyi Arum ngajawabna rada asa-asa naker. Tanda dina naon kitu Yum? Gumilar nanya deui. Sanes tanda. Nyi Arum masih kene asa-asa rek nerangkeun teh. Geus naon atuh Yum? Gumilar ayeuna mah nanyana semu kaget. Mireungeuh nu jadi pamajikan bangun bareurat naker rek nyaritana teh. Eta cirina teh dina palebah tarang beh luhur sakedik. Tangtos aya ceda. Tilas eta teh kapungkur. Nyi Arum ayeuna mah nyaritana teh barijeng dibarengan ku areat darida. Terus kumang sabaheula manehna geus neunggel ku siwur kawijana. Nya ieu pisan nu jadi marga lantaran pangna anakna aya nu nyulik. Nya. Ada ngan ayeuna mah da meureun moal kaciri. Lantaran tang tu kapindingan ku bukna. Hari rada luhur kitu mah. Nya ku kajaba upama dina tarangna. Tang tu bakal katembong yang celak. Gumilar ngebrehkeun pamanggihna. Terus manehna ngahuleng bangun aya nu dipikiran. Ya, tangtos mah dasa katinggal margi beh luhur. Nyi Arum ngaheukeun kana pamanggihna Gumilar. Tah kitu geuning Jang Jaja. Aya ciri-cirina mah mung rada hese katempona. Gumilar bari ngaret ka Jaja. Mohon namung sabios. Ku abdi we bade teras di Paluruh. Teu hasil ku jalan lemes mah nya bah jagurna tangtos we ku abdi teh bade diparakesel. Jaja nembongkeun ka buleudan hatena. Tapi kade Jangja. Bah jagur teh kacida jahatna. Gumilar ngawewelingan. Telepat Pa Murtala oge da kitu sasauranana teh. Teu sawios lah margi abdi gaduh balitungkeuneun deui sareng manehna teh. Jaja nyaritana teu regrog-regrog nembongkeun ketak hiji lalaki tulen. Soal naon kitu Jang Jaja? Gumilar nanya semu heran. Eta perkawis Pak Irpai kapan ditelasarana teh ku Bah Jagur. Nya. Ai, bis bae poho. Anakna Bah Jagur teh aya di dieu. Anduka di mana ngacikna mah? Kapan kungsi peuting-peuting ngajora ka Mamang. Pokna teh cenah rek males pati ngan teu hasil. Nepi ka ayeuna teh leples we teu temong deui. Gumilar nyaritakeun waktu didatangan ku Surya teh. Saha Mamang? Si Surya kitu? Jaja nanyana sewot. Moal salah. Si Surya musuh gerotna anu bareto rek mateni ka manehanana. Teuing saha ngaranna mah?
Tapi ka dieuna teh bareng jeung budak awewe pantaran Sari lah. Gumilar bari ngararet ka Nyi Sari. Manehna teh ngangken anakna Bah Jagur kitu Mamang. Jaja minta kapastian. Oh nya kitu omongna mah. Datangna ka dieu teh samata-mata cenah rek mang balaskeun ka nyeri bapana. Masalah deui si Surya. Jajana gereneng nyarita ka dirina sorangan. Mung dupi eta istri teh saha nya? Jaja ayeuna mah nyaritana bari ngareret ka Gumilar. Bogoh manehanana mah ka Ipah teh sama sakali teu apaleun. Dulurna we sugan. Gumilar ngajawabna pondok. Puguh manehanana oge da sarua we teu nyahoeun. Tiasa janten. Mung sanes ari adina mah margi anakna Bah Jagur mah da mung hiji-hijina si Surya. Upami terang mah padumukanana ku abdi tangtos bade dijorag. Margi pangna Pak Irpai dugi ka maot teh nyaeta jalaran anjeunna teh pan ngabelaan abdi waktos bade dipateni ku si Surya. Pun bapa tuh kantun sagara saya pisan dipencit ku Bah Jagur. Margi harita teh boh abdi boh pun bapa tos teu tiasa walakaya dibakutet nuju mondok di Bongohan. Mung saena we kabujang sarumping pamurtala sareng Pak Irpai. Abdi sareng pun bapa salamet tiasa katulungan. Namung Pak Irpai dugi ka hanteuna di Bongohan ku Bah Jagur. Jaja nyaritana satuluyna ngadongengkeun hal ihwalna waktu rek dipateni ku Surya. Sorana ebreh semu-semu ngageter. Riuk beungeutna ngadadak robah kasuat seuit ku kajadian bareto. Oge ras ka Pak Irpai anu sakitu belana. Sari nu harita milu masamoan teu kira-kira ngagebegna barang ngadenge hal ihwal Surya anu sabenerna. Tila kungsi didongengan ku bapana. Yen kungsi aya nu ngadatangan peuting-peuting. Maksudna rek ngarah pati. Sama sakali maneh teu neundeun sangkaan ka Surya. Sugan teh nu sejen we. Tapi ayeuna sanggeus ngadenge dongengna Jaja. Manehna jadi nyahoon oge. Soreng Surya teh geuning anakna musuh kerot bapana. Anu kungsi nyulik lanceukna. Lain bae ngandung maksud rek ngarah pati ka bapana. Tapi jeung rek maehan Jaja sagala. Tetela kecida jahatna si Surya teh. Nyana-nyana kitu lalakonna mah. Harita teh basa dijajal pangabisana teh. Bet moal teh diantep. Rek terus we diajakan patelak nu sabenerna. Ongko harita teh aya karna deui. Piraku we si Surya teh teu bisa diringkus. Pamustungan red sari ka pamajid. Kabeneran di pamajid oge kawas nu terus rasa meh bareng deh ngareret ka Sari. Agus atunya kitu keneh rut red ka Sari jeung ka pamajid. Tungtung nama. Tiluanana jadi silih reret. Lantaran kabeh oge nu geus pada-pada nyaho ka Surya. Kakara eungeuh ayeuna yen Surya teh nu sanyana mah sasat musuhna. Oh, atuh sareng budak eta mah. Bapa teh kantos tepung yang Pamajid ujug-ujug nyarita ka Gumilar. Kutan? Di mana gitu, Pak? Gumilar nanya kaget. Di Bagendit. Waktos nganter barudak lalajo nu marak teh. Pamajid bari rutret ka Sari jeung ka Agus. Ai, karah geuning tos sadarami atuh anak itu mah. Maranehanana ayana di dieu teh, Pak. Gumilar beuki tambah-tambah ngarasa kaget. Wah, leres jang Pangna aya di dieu teh. Kitu panginten. Ngahaja. Aya maksudna nu awon ka urang.
Pamajid rut red kaditu kadieu red ka Nya Arum anu keur neuteup bari pinuh ku panasaran. Sanes panginten deui atuh Pak. Kapan tos buktos ngajorag ka dieu. Mung saena we kabujeng kanyahoan ku si Rawun. Upami teu kitu mah wah hanteu abdi teh panginten kabongohan. Gumilar ngayakinkeun bari ngareret ka si Rawun anu keur campegoe di luhur. Sarere oge jadi kabawakeun rutret ka si Rawun. Ngan Jaja jeung Ganyar anu bangun moho nempokeunana. Rada kaget oge aya kunyuk bebela kanu jadi dununganana. Ngiring padungdung kitu si Rawun teh mamang. Jaja nanya bari nyarengeh. Nyepugu we sakali di jero imah waktu ngabetahkeun si Surya nu harita geus aya di dieu di jero. Mangkaning mamang mah jeung bibina keur jongjon we nyegrek. Tah kadua kalina waktu mamang kabeunangan ku teunggelanana. Mamang teh kungsi kapaehan sakedeung. Lantaran rumasa we harita teh keur ngalamun. Nginget-nginget kawijana. Lamun syariatna harita si Rawun teu ngabelaan mah mamang teh meureun ayeuna ngan karingaran. Bibi atuh mireungeuh mamang kapaehan teh teu majar bisa kumaha. Da puguh manehna oge keur jojoh jeung budak awewe teh. Gumilar nyaritana dari anaker. Sakilat ngareret ka si Rawun anu neuteup cinekul di luhur. Diomongkeun teh kaos nu ngarti. Manehna unggut-unggutan bari disada. Ya, leres jahat si Surya teh. Upami terang tempatna mah dodog ku abdi tah tuman. Jelema jahat mah kada diwarah. Hayong terang lah kumaha ketakna ayeuna. Ku sariwat mah Jaja teh bangun nu ngoa naker sarta aya sari-sari ujug takabur. Tapi ieu teh sanyana mah ngan kulantaran kasurung ku kanyerianana. Bisa-bisa manehna ngababatang jadi korban peso balatina Surya. Tapi dah ceuk rasaki mah manehna teh caricingna moal jauh di situ bagenit. Pamajid ngebrehkeun pamanggihna. Lantaran kapikirna kapan harita teh kungsi diteangan deui ku Gumilar. Tapi di lembur beh dieu mah tetela eueuh. Da can terang daerahna. Nah, di mana kitu pernahna situ bageunit teh ki? Jaja ngasongkeun pananya ka Pamajid. Gampang. Ti dieu mah langsung we ka Cinunuk. Nanyakeun oge eta di jalan da moal aya nu bireuk. Di Cinunuk teh terus be. Mapai-mapai jalan jajahan. Anu kadungu cilik. Datangan we jangkarna di lemur gadog. Dah. Mun manehna nyahoeun pasti bakal nuduhkeun tempatna. Sanajan teu nyahoeun ge tangtu. Manehna bakal ngabantuan neangan. Lantaran manehna teh da musuhna Surya. Pamajid mere penjelasan ka Jaja. Ai. Geuning eta bapa mah mana uninga kitu? Gumilar nanya ka Pamajid. Ngarasa kaget oge. Horeng Pamajid kanyahona teh tina perkara Surya teh lumayan. Apan waktu selalajo ka situ bageunit teh karena sareng Surya harita teh kantos pasea dugi ka patelakna. Harita oge basa urang milarian teh geuning. Nyana-nyana Surya mah tang tos bapa teh ka gadog naroskeun ka jangkarna. Moal make los-los ka Cibatu sagala. Tangtos atuh enjing mah ku abdi bade di aluluh we. Tebih kitu gadog ti situ bageunit teh Pak. Jaja terus tetelepek. Teu sakumaha jauhna. Mun ti palebah situ urang gogorowokan eta kawasna kadenge.
kalembur gadog teh. Puguh perlu dipaluruh mah, tapi omat ulah jeung nafsu. Mun bisa mah kuleuleui we. Sugan we atuh menang bolongan tina perkara budak mamang. Wayahna we jang, yang janya. Bari basa, kajeun apes, ulah mepes. Kajeun siga eleh asal ulah cilaka. Kajeun ngelehan maneh we, tapi ulah baruntak. Lantaran urang teh kapan aya nu dipamri. Omat yang jaja, ulah heuras, getas, atawa keding hangit. Tapi kudu leuleus jeujeur liat tali. Henteu kekereuweut. Daek ngelehan, tapi menangan. Nu dipalar supaya caina herang, laukna beunang. Gumilar beak-beak nya mapatahan ka jaja. Jaja ngahulang. Puguh di jeroan dadana mah geus ngagugudug pinuh ku nafsu. Lantaran manehna teh geus asa kacida teuing dikakayana ku Surya. Geus puguh awakna pribadi. Kapan edah oge kurang-kurang nama hanteu. Ampir-ampiran kahormatanana beunang digadabah lamun teu kaburu katulungan ku bapana mah. Tapi kitu deui teu hade manehna lamun kudu bedegong murugul mawa karep sorangan. Sanajan bari berat oge manehna janji ka Gumilar yen sagala pepatahna pasti ku manehna bakal diestukeun bener-bener. Tapi lamun kekeh teuing mah Surya teu bisa dibawa leuleui. Nya kapaksa we meureun manehna teh tangtu kudu ngagunakeun kakerasan. Kanca dangu sadayana bisi kapopohokeun. Maklum pangrumpilna. Aki Mursid nu mangkuk di Bungbulang. Ayeuna gawena ngan lengo deui we. Tempo deui. Ngarep-ngarep anu jadi incuna bet ngampleng teu mol-mol. Anu carekna ngan rek sababaraha poe teh buktina mah geus ampir sabulan nyabana kagadog. Masih tacanjol keneh bae balik. Lain sakali dua kali mun ti beurang teh Aki Mursid sok ngajentul we diuk dina golodog. Bari panonna mah mencerong kajajalaneun. Ngarep-ngarep karna jeung Widarma. Teu kaop aya nu rentang-rentang nyampeurkeun. Sok curing hak. Teu weleh ambon bisi incuna datang. Kunini amah mah sok digeunggeureukkeun. Malah bari jeung diwaweleh sagala. Keun bae cenah montong diarep-arep teuing da puguh aya di inung bapana ieu. Balik-balikan aya di dieu. Budak teh moal aya kamajuan. Ongkoh ngaran-ngaran cicing di lemur singkur. Budak teh moalnya oge betaheun. Keun sina cicing digadog supaya deukeut ka dayeuh. Sahanteuna di dayeuh mah loba pulunganeun sarta picontoeun nu harade. Cicing di dieu mah keur naon. Paling-paling ngalasuluh musuh we rentul. Geuning bareto ge kumaha. Bis bae budak teh bobor karahayuan. Ari nini. Eta kusok salah ngalarapkeunana. Yeuh nini. Sanajan bener oge di dieu teh lembur singkur. Tapi dah teu kurang-kurang. Aya hadena pikeun si Ujang teh. Keun weh sina diajar peuri. Sina ngarti yen hirup teh henteu babari sakumaha ceuk sangkaanana. Ku kituna tang tu bakal ngajadikeun pelajaran ka manehanana. Hirup kudu cileuh kentel peujieun teh lain bae matak ngadatangkeun hiji hikmah nu teu kira-kira hadena pikeun manehanana
ngamudi diri dina urusan lahiriah, tapi oge bisa ngajadikeun pelajaran pikeun ngalemeskeun budina sarta nguatan rohanina. Cenah di dieu jadi loba musuh. Teu di kampung teu di dayeuh. Jalma-jalma nu garoreng hate mah teu kurang. Teu matak jadi soal eta mah. Tapi mun hirup di dayeuh nini, kumaha cenah cek nini teh? Loba picontoeun. Memang teu kurang-kurang picontoeunana. Tapi oge kapalsuanana teu kurang. Teu kurang di dayeuh manini. Hirup teh sigana aing-aingana keur. Sia-sia aing-aing teh sanyana. Sanajan teu kabeh. Tapi sakanyaho aki mah loba pisan. Geura nini. Kaayaan urang mah kapan di dieu? Lamun sakalian teu boga uyah, bisa menta kabatur. Sakalian kekurangan eusi entik, kapan bisa ngeclok. Kabutuh teh silih tulungan. Tapi kumaha ari di dayeuh? Sakalian urang kasesekan teh, hese pisan pikeun menta tulung. Mo mun urangna taya pandangeunana mah gawasna bae. Mun aya nu ngagoler oge, langheun nu ngagoler lang layeuseun, ting goledag di emper-emper toko. Da moal aya nu mirosea. Ieu teh lantaran kalolobaanana di dayeuh mah mandangna ka jelema teh kana bungkusna. Daek mulung teh lamun ka jalma nu aya araheunana. Hari kunu kokoro mah cadu ieu daek ngareret. Diwauhan oge geus tara da matak olok tombok kejo sieunneun di pentaan. Teu gampang nini hirup di dayeuh teh. Urang-urangna mah matak cilaka teu pupuguh. Mangkaning di dayeuh mah loba menak. Lamun urang kurang bener ngalakukeun sembah jongkok, untungna ukur ditajong bobokong. Cilakana lamun heg teh disered ka pangberokan. Komo eta mah bangsatuan. Apan lain deui galakna teh. Baheula oge waktu aki keur luntalan to di hareupeun toko. Kabeneran aya tuan mawa anjing gede naker. Ka aki teh rek nyontrol. Aki ngejat bari nyebut si. Nah habak teh. Manehna ngababuk ku iteukna. Kana hulu bari merdom bebeakan. Anu matak sinana teh. Mending oge sina di dieu. Cenah kudu ngalakon sangsara. Keun weh. Hitung-hitung tapana. Mau geuning kolotna baheula. Nepi ka 40 poe. Teu manggih sangu. Hari rup we. Aki Mursid reg eureun pidatona. Kop kana batok paragi manehna nginum. Mani geus hideung jerona. Leguk. Manehna nginum. Bangun nu moho naker. Ku kituna mah mentas pidato salila-lila. Piraku we teu ngarasa haus tuhureun ti koro. Harita teh kabeneran Aki Mursid jeung Nini Amah keur ngariung di tengah imah. Nini Amah tadina teh ngaweleh ka Aki Mursid. Nah atuh ari geus ditembal betjep we cicing taya guamna deui. Ting pedah kahartieun meureun caritaan Aki Mursid teh. Ting dumeh teu sanggupeun maduan. Anu antukna mah jep we jadi jempling. Sabot keur kitu, kadenge di luar aya nu pupuntenan. Ari bray panto dibuka, si horeng teh Ki Madraup jeung Ki Obing tinang karuka. Disaprak bareto silih hampura teh Ki Madraup jeung Ki Obing teh jadi mineng ngaranjangan ka Ki Mursid. Cindekna mah ayeuna geus jadi baraya. Saminggu sakali mah kudu daratang anjang sono.
Kira Ki Obing. Oh, yap kada dieu. Aki Mursid bari ngagentak nyamperkeun mapag semah. Cat Ki Madraup jeung Ki Obing arunggah. Sabada sasalaman, guk gek duanana dariuk dina samak. Dini amah ngagentak ka pawon rek nyokot cangkir. Sedang Aki Mursid ngojengkang ka pangkeng rek nyokot bako mole pikeun eusi dompetna anu harita geus kempes kurang eusi. Dacan mulih-mulih keneh geuning jangkarna teh, Pak. Ki Madraup mimiti muka obrolan. Dah, nya eta. Ieu ge puguh keur disabalakeun tadi teh jeung ninina. Abong kena nganjang ka indung bapana. Budak teh mending gampleng. Aki Mursid bari rutret ka Ki Madraup jeung ka Ki Obing. Sumohon. Awona ge atuh da ka Ibu Ramana mah nyepiraku we teu betah. Kawuwuh caket ka dayeu. Sanes kitu, Pak. Ki Madraup ngareret heula ka Ki Obing. Kamari teh abdi mendakan Ki Jatun di Nangkaruka. Ngaraos hariwang bilih aya maksad anu awon ka Bapa. Kutan. Geus lila kitu datangna deui teh. Ki Raup. Dah kuring mah tacan manggihan. Ngadenge oge kakara ayeuna. Yen manehna geus aya deui di Nangkaruka. Aki Mursid bari rutret ka Ki Madraup jeung ka Ki Obing. Tapi ari riuk beungeut mah tetep ayem we. Taya bangun reuwas ngadenge musuh gerotna datang deui teh. Partosna mah tos aya kana 3 dintenna. Mung kapendakna ku abdi mah nembe kamari we pasosonten. Maksad ge kamari teh bade teras we ka dieu ngawartosan. Mung kabujang hujan. Di ditu mah teu kitan ageungna sapertos nu dicicikeun we ti langit. Weh, nya sarua di dieu ge mending agebret. Geura ilikan tuh nepi ka balocor. Aki Mursid tanggah bari nunjuk kana bilik para. Anu ting aremlog tapak kabocoran. Aku mah cenah Ki Jatun teh na aya kitu caritaanana yen rek nganjang ka kuring. Secara terang-terangan mah teu ka kuping. Anjeunna mah teu nyarios naon-naon. Mung Ki Darwita manehna teh nuju hujan-hujan nyumpingan ka bumina ngagorah we manehna teh ngawonkeun ka Bapa. Malah antuk nama manehna teh ngajak samiu ka abdi. Samarukna panginten abdi sareng Bapa teh teu acan sae. Kutan teh. Aku mah tuh dijawabna ku Ki Raup. Aki Mursid ngalelekan. Ditolak we. Mari da ku abdi oge dijelaskeun ka manehna teh yen mumusuhan sareng sasami teh teu aya saena, teu aya untungna. Anu puguh mah matak raksak upami dinadarna patelak. Kenging kawon ge tetep we rugal. Paripaos anu kenging jantan arang, anu kawon jantan lebu, anu antukna rumingkang oge moal samemena. Margi teu boleh timburu sareng curiga we bilih pendak sareng musuh. Jantan uwa mitos kitu pan hirup teh teu benten we sareng anu buron. Sereg dipanto tapi logor di liang jarum. Ki Madraup dari anaker nyaritana teh. Bener kitu pisan. Kumaha cenah jawabna. Aki Mursid terus tetelepek. Manehna teu nyarios naon-naon deui diwalar kitu teh ku abdi. Mari sakitu ngagebret keneh ge teras we manehna teh amitan ulih dibelaan hujanan tah. Ada kitu mah atuh geus teu kudu disangsikeun deui. Pasti Ki Jatun teh bakal aya karepna nu teu hade. Memang
kukubukna ti heula oge pan geus natrat. Yen manehna teh kakuring tetep boga keneh rasa penasaran. Hayang laksana ngabinasa. Padahal apan lain sakali dua kali kuring teh geus menta pangampura ka manehanana teh. Tina dosa kuring anu dilakukeun kalawan teu dihaja. Tapi dah tetep manehanan teh murugul nurutkeun hawa nafsuna. Kakuring boleh teu daekeun ngahampura. Pokna ge cenah teu butuh ku silih hampuraan. Tapi butuh teh ku nyawa kuring. Sedangkeun pan Gusti Allah oge anu Maha Kawasa henteu nutup lawang tobat. Manusia anu sakumaha jahatna oge asal bener tobatna kumantena teh ditampi. Lantaran Allah mah Ghafurur Rahim. Tapi dah pikiran kejatuhan mah meureun teu nepi ka dinya. Padahal Gusti Allah tos marentahkeun yen manusia teh kudu daek silih hampuraan dina harti ulah terus ngunek-ngunek kana kasalahan batur. Lantaran manusia anu gede hampuraan teh tandaning manusia jembar jiwana saharta luhur budina. Geura hubungan anu geus pegat bisa disambungkeun deui ku jalan silih hampura. Malah dina prungna deui campur gaul teh sok leuwih raket tibatan samemehna pegat hubungan. Contoh eta andika duaan. Kapan teh heula mah jeung kuring teh ngan saukur wawuh. Tapi sanggeusna urang pareheng sarta sanggeusna urang silih hampura ngalubarkeun masing-masing kasalahan. Kapan hubungan urang teh ayeuna mah jadi leuwih raket, leuwih dalit. Jadi tetela silih hampura teh gede pisan hikmahna. Lantaran lamun manusia geus leungit silih hampuraan eta ngandung harti yen manehna teh jadi gudangna sifat dendam ngunek-ngunek. Ari dendam teh teu beda we ti dinamit anu sakali mangsa mah pasti bakal bitu ngabeledug nimbulkeun karuksakan anu kacida hebatna. Kukituna sifat-sifat hampuraan teh bisa oge diupamakeun saperti hiji ubar anu kacida majuna pikeun ngubaran panyakit hirup kumbuh. Ujaran silih hampuraan mah sifat-sifat hasud atawa jayeuh dengki kapapada kaula teh bisa disingkirkeun. Anu antukna pasti bakal timbul hirup rukun sauyunan sabab pahit sama manis. Ta'alamun sakumaha makhluk ngaharepkeun kana rahmatna Gusti Allah. Nya kitu deui sakumna umat manusia teh pada mika butuh kana sifat-sifat silih hampuraan jeung papada sasama. Tapi sanajan kitu urang ulah leupas tina hiji padoman anu geus diajarkeun ku Rasulullah. Nyaeta saha-saha nu ngumbar amarah sarta lain dinu sapantesna kudu amek eta teh setan. Tapi sabalikna saha-saha anu cicing taya kaguam padahal aya dina hal-hal anu sapantesna kudu amek anu kitu mah kalde pingaraneunana. Tah ku ayana tungtunan nabi kieu teh ku urang bisa dipake padoman dina hal nu kumaha urang kudu bisa nyanet nafsu. Oge dina perkara nu kumaha urang sakuduna nyieun tindakan sanajan kudu bari jeung ngaluarkeun amarah.
ku kituna kira Ki Obing. Jelas merenya ku andi kaduaan bisa disawang. Kumaha pamadegan kaula? Oge dina hal-hal anu aya patula patalina jeung Ki Jatun. Reg Ki Mursid eureun nyaritana gap kana batokna. Ragot manehna nginum ngabasihan ti corona. Aduh kanca cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga nenggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di Hanjuang siang, teudeun di handeulem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.